Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Wilujeng wayah kieu sobat Rancage. Anu tetap manco di YouTube SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Nah, tepang deh ya di acara Ngawarung Bandung anu gagaduhan tema Sorati Kelas. Aya kasumpingan tamu spesial pisan. Nyupingan lagi di mana cing? Di Cileunyi tapi pisan. Spesialna ieu mah ngawa endog. Nah, betul. Karetna 2. Karetna Karetna dua. lada. Aya Ibu Tias Nastitipuri SPD. Halo. Ya teh orang teh asa syuting wae nya, Bu Tias. Asa syuting wae. Moho nanti artis SMP ya kan orang teh ieu teh. Saur Pak Wibi teh syuting ulang Syuting duka ulang. kunaon ieu teh. Duka pedah abi kaanggo, duka pedah teu aya nu kaanggo videona kitu teh. Sing anu kapan di syuting kumaha nya da. Nya kumaha tah eta teh? Asa tos dangdos Pak abi Wibi teh. teh cenah syuting ulang. Jual kan tadi ge. Oh iya Pak Wibi kedah mayar ieu. Ka manajemen 8A kedah mayar ieu. Kayak kumaha Bu Tias damang. Alhamdulillah pangesto. Tapi ketinggalan nama nuju insrek-insrekan ieu teh. Iya, itu teh ketinggalan gitu abi nuju sedih ya. Kunaon sedih. Henteu nya aya biasa we sesuatu. Oh sesuatu. Kayak orang ceritakan badannya di dia di segmen dia. Oke. Sobat Rancage nepangkeun heula ieu Ibu Tias Nastitipuri anjeunna teh tos lami salaresna di SMP-nya atos belasan tahun. Henteu ilamian kene bukinan punten. Teu Bu Tias. Bu Tias tos lami terus pasti sababaraha kali lah tos janten wali kelas kayak orang tinggal orang kupingkeun naon wae carita ngawali kelasan di kelas 8 anu ayeuna pasti aya bentenna ti anu sanes atos iklan ieu nya. Orang lajengkeun deui yuk sobat Rancage. Tadi kan tos ninggal iklannya Bu Tias. Orang lajengkeun deui ka sesi Sorati Kelas. Bu Tias. Kumaha bukinan? Kelas 8A wali kelas teh. Muhun 8A. 8A. Pasti benten tuh sih kan Bu Tias pasti sababaraha kali lah gitunya. Ngawali kelasan ti tahun ka tahun, ta kelas 8A. Aku masih karakteristik di kelas 8A. Karakteristik 8A teh salaresna sapertos nama bukinan sareng guru-guru nu sanes oge ngeuh kitunya Tos karena uning lah karakteristik parantos uning aku mah sih 8A teh. Memang pami di kelas 8A teh karakteristikna kedah digebrak, kedah digugusur, kedah disusurung. Didorong-dorong terasa kedah dipres upami henteu kitu moal ngalengkah barudak teh bukinan ngorondang we teras gitu janten memang inisiatifna oge kitu pun janten ya. kadang kamu orang kali ge seseueur nama malih ku barudak teh sok disebut wali kelas galak cenah gitu Gitu? tapi da kumaha deui nya pami urang henteu kitu barudak teh moal maju-maju gitu sapertos kitu nu mawi sok pupuntenan ka sepuh murang kali ge Bapak Ibu puntennya sok diseuselan murang kali teh terus terang we ku abdi di sakola teh nya awahing kunya ka barudak panginten mah nya da diseuselan akan kedah ku wali kelas mah da indungna di sakolanya mah nya dicarekan anak ku Pak Ujang ku Pak Eman gitu kan moal mungkin ya mungkin mungkin ka baturnya. mungkin ka batur Memang sih Bu Tias abi ge kan ngawulangnya bahasa Indonesia di kelas 8A. Benten pisan sareng salapan anu sata acana memang ayeuna rada merodnya barudak teh tapi Ya, alhamdulillah sudah terlewati lahnya. Alhamdulillah dugi ka insyaallah mingguan payun Mohon pengumuman kelulusan mudah-mudahan murang kali tiasa mempertanggungjawabkan hasilnya gitu tah. leres. Janten memang karakteristik di kelas 8A teh unik sih salaras namanya. Unik. Berbagai macam. Nah, kan tadi karakteristik terus dina didintan sapopoe gitunya orang melakukan hidup ini gitunya. Pasti ada dinamika tuh sih Bu Tias. Dinamika kehidupan, dinamika kelas kumaha kelas 8A aya teu masalah-masalah anu aduh ieu mah berat pisan gitu abot pisan dilalui. Anu pangaabotna di kelas 8A teh nya eta perkawis kehadiran bukinan. Kehadiran kumaha Sim kuring mah
terus terang wae Mohon. upami rengse ujian enjing na sakola teh kelas 8A masuk pang sakedikna ka sakolana teh Oh. gitu. Duka jangar gara-gara tos rengse ujian jangan Duka hoream. sambung bahitanya duka hoream duka kumaha memang sangat disayangkan teh gitu Mohon, mungkin mohon, memang mohon. kehadiran anak teh nu tadi teh salian ti tugasna kedah digebrak perkawis naon namina teh minat bakatna kedah digebrak itu perkawis kehadiran oge kedah digebrak kedah disusul-susul kedah diteleponan eta teh bukina eta nu pangberat nama sesah margi ari tugas teu ayam tugas teu ngerjakeun murang kalihna ka sakola mah gampil Mohon. mudagna tapi pami tugas teu acan rengse Urang kalihna teh murang sumping. kalihna tara ka sakola kan Ah. abdi teh kedah milarina kumaha kitu tah sapotos kitu bukinan Janten pang mohon. abot nama Aya oge murang kali di kelas 8A ieu ikonik pisannya Butiasnya. Mohon. Kaleresan di kehadiran ABG di pelajaran bahasa Indonesia eta teh absen wae tara lebeut. leres tah abi dugikeun ka pupuntenan ka ibu kinanti ka sadayana ge pupuntenan teu kalebet ka sepuh ge pupuntenan da kumaha deui kan tos peraturan ti sakola urang mah untuk mendisiplinkan anak gitu ulah guguan teuing lah gitu ka budak teh ka hoyong teh. Janten emang ketinggalan teh rada mararanja kitu nya Butiasnya. Ogo Ogo tah di ogo sapertos sih. abi ogo Abi ge da ogo sih, tapi ka sakola mah bika sakola. kalau kedah wajib sakola mah barudaknya Barudak teh wajib cenah sakola wajib teh. sakola teh Tah kan tapi aya hal anu saya teh sih anu misalna momen-momen ternyata salapan teh bisa membanggakan oge. salapan ate kreatif bukinan Hmm. salapan ate kreatif mung tadi teh murang kali salapan A mah isinan pisan jantan memang kedah digebrak teh tadi kedah dipancing kedah aya stimulusna gitu pami misalna tos sapertos mading ya ini konsep dari ibu seperti ini so kalian punya konsep Bu gimana kalau kayak gini tah eta teh ngada ramelannya lira eta teh nembe aya konten-kontenna. kitunya. Nembe aya gitu kan aya nu resep ngagambar aya nu resep kana Seni, mohon. aya nu kana olahraga Komplit gitu ya. komplit malih mah aya anu batur mah ayeuna deg-degan kenehnya bukinannya bade ka SMA mana tadi salapan ama aya siswa anu anjeunna mah tos regreg da tos katampi di sakola taruna alhamdulillah eta teh bakatku naon ya bakatku kreatif rancage-rancagena salapan A gitu nyamung kedah kitu teh kedah di hayo tak kedah di kitu Jadi kada semangat ya wali kedah kelas. semangat wali kelasna kirang semangat kumaha atuh ieu Jantan aduh ternyata salapan memang sih pasti aya sisi anu pika keheulana mah Ya, pastinya, tapi aya pasti. sisi baik oge. akan Alhamdulillah selalu Butias ada ya. sisi baik Dan buruknya dan ya. buruknya. Tah aya teh kenangan anu teu tiasa dihilapkeun. Kenangan anu paling ku Butias teh gitu tah. Kanggo salapan sataun ieu lah gitu. Panindeungan anu paling berkesan sareng salapan A teh dina waktu sesi kewali kelasan memang sim kuring mah kewali kelasan teh henteu secara klasikal bukinan ya tapi momen dari hati ke hati wali kelas itu berbicara kepada anak didinya abdi ngaraos itu adalah momen yang sangat hangat antawis wali kelas sareng siswa Deep bimbingan banget anak mendalam leres pisan pisan gitu nya. abdi mah dugi ka henteu nyangki bukinan budak anu ku urang teh disangka nah budak teh kitu budak teh kieu ternyata bisa menangis di depan wali kelasnya meminta terbuka sangat terbuka gitu bahkan yang mereka ke sahabatnya aja nggak berani terbuka gitu. Ke guru yang lain tidak berani bahkan ke keluarganya tidak berani terbuka gitu. Tapi ke wali kelas mah berani terbuka gitu jantan abdi teh itu adalah momen yang sangat berharga buat kanggo abdi mah gitu adalah sebuah kepercayaan dari anak kepada wali kelas eta nu kahiji anu kadua momen kebersamaan nalika tuker kado dan makan bersama Iraha eta teh Butias. eta teh sate acan ujian sakola bukinan jantan sate acan ujian sakola teh muhun sate acan ujian sakola teh salapan ama doa bersama makan bersama dan tukar kado dan itu semuanya membawa kado membawa makan bala kecerakan sasarangan seserian sasarangan tak eta momen anu paling berharga anu saur abdi mah salami di sataun ieu Keren. Pasti menyentuh pisan iya tidak akan pernah terlupakan. tidak akan pernah terlupakan semangatna barudak upami aya kagiatan sakola excitedna barudak katingali pami anu excited mah nya tina sorot soca kitu tah eta anu bakal dipikason pisan ka salapan A
Oh gitu. Tapi teu karaos geuningan urang kali urang teh Nuhun. kelas 8 teh atos di penghujung ya Bu Di Tiasnya, tos tungtung penghujung caritanya. waktos, tos aya waktosna da sagala rupina ge nya ayeuna tos kelas 8 kantun ngantosan kelulusan Kantun badannya. ngantosan Perjuangan kelulusan. 3 tahun Perjuangan sanes 3 kelas tahun. 8 unggul kan ieu teh 3 tahun. Sanes di kelas 7. Di kelas 7. Sedih Bu Tias. Sedih. Anak kasabarhannya ieu salapan A? Abdi teh ti tahun 2018 ngawali kelasan. Satahun liren ngawitan ngawali kelasan di teh tahun kamari kelas 8 enak kelas 8. Berarti tos lumayan lah Tos lumayan ti 2018. 5 berarti 5 tahun. 5 anak di wali kelasan ku Bu Tias. Nah, terakhir Bu Tias. Pami murang kali kelas 8 A sadayana nonton. Bade ngadugikeun naon kanggo kelas 8 A? Kanggo kanyaah ibu kelas 8A hiji ibu mah nitip hargai siapapun yang memberikan nasihat, yang memberikan informasi, hargai minimal ya. Ketika kalian tidak bisa menerima dinasehati, tapi minimal dihargai. Apalagi yang memberikan nasihatnya itu adalah orang tua kalian, ibu bapak guru. Pokoknya mah ibu menitip satu, kudu ngahargaan batur. Kadua, kudu hormat ka kolot jeung ka guru. Katilu rukun jeung babaturan. Anu kaopat biasakeun disiplin. Lantaran disiplina koncina kasuksesan. Hidup cita-cita bade janten naon wae oge upami henteu dibarengan ku disiplin mah moal kahontal. Nya bukinan. Abi teh asa kantos nyariosnya ka bukinan. Abdi ngawali kelasan kelas 8A mah tahun ayeuna teh asa jeung hate teh nyaahna teh. Sampai anak ngechat jam 10 wengi teh ku abdi masih di layanan. Jam sabaraha wae ku abdi di layanan. Anu teh sumping diudag gitu ya, dijemput. Enjing ngabelaan abdi mah fingerprint telat. Wios abdi mah nu penting barudak biasa ka sakola. Kalau kalian tidak menemukan sesuatu yang bikin kalian semangat pergi ke sekolah, kan ada ibu yang selalu menunggu kalian. Gitu. Terus pada lulus namanya.